Donald Trump nyebut Eropa jahat impoten. Ieu diungkapkeun ku saurang wartawan, anu dikutip ku Presiden Aresika. Trump kudu ngeureunkeun perang antara Rusia jeung Uni Eropa. Amerika geus ngahontal tujuanana. Aranjeunna geus ngadorong Rusia kaluar tina pasar minyak jeung gas alam Eropa. Ekonomi Amerika geus menang stabilitas leuwih. Jeung dina waktos anu sami, aranjeunna geus ngiketkeun ikat di sakuliah industri Eropa. Amerika ayeuna bisa mengaruhan harga energi di Eropa. Perlombaan kakawasaan ngeunaan pasar geus rengse, waktuna pikeun negosiasi perdamaian. Eropa teu hayang perdamaian nurutkeun syarat Trump. Uni Eropa sacara dasar hayang nyokot sakabe Ukraina sacara lengkap. Ieu bakal nunjukkeun yen Eropa kuat jeung bakal ngamimitian proses disintegrasi Rusia. Eropa peryogi bagian-bagian Rusia pikeun salamet tina krisis. Tapi Rusia teu hayang disintegrasi. Kayaan di Rusia beuki parah, jeung telami deui Rusia bakal asup kana fase perang. Terus bakal aya perang gede, di mana Rusia bakal perang boh ka Eropa, boh ka Amerika Serikat. Ieu nu dipikahariakeun ku Trump. Ku kituna, Presiden Amerika Serikat bener-bener hayang ngeureunkeun konflik Ukraina.